Wa may yasta'fif yu'ifahullah. Sareng saha jalma anu ngarasa sibuk jeung sibuk, ripuh jeung ripuh, yu'ifahullah, bakal disibukkeun ku Allah, bakal diripuhkeun deui ku Allah. Wa may yastagni yughnihillah. Saha jalma ngarasa cukup ku paparin ti Gusti Allah, ku Allah bakal diberi rasa cukup. Ieu anu seueur kajadian di urang ayeuna. Ketika kita harus ripuh jeung ripuh wae, ngan sibuk jeung sibuk wae, lamun kitu ku Allah disibukkeun tah poe-poena, ku Allah diriweuhkeun poe-poena. Tapi jalma nu ngarasa cukup ku pamparin Gusti Allah, maka ku Allah dipasihan cukup, rasa cukup sehingga tenang hirupna. Kawas ayeuna jalma padahal mah hirupna geus cukup, padahal mah hirupna teh geus serba berkecukupan, bakal boga mobil, boga motor sagala, imahna alus, boga penghasilan walaupun teu gede. Ketika bantuan Covid teu meunang manehna ngadat di mana-mana, ngacaplak na medsos. Kabida mah teh hayang-hayang teu dibere. Dawuh Allah tah, saha jalma nu ngarasa ripuh jeung ripuh wae, ku Allah bakal diripuhkeun. Sibuk jeung sibuk bakal disibukkeun ku Allah. Bakal awas lamun ngaku-ngaku gering tiap jema bakal digeringkeun ku Allah. Naudzubillah. Aya kegiatan aduh abi mah sibuk. Aya acara aduh abi mah riweuh. Aya kumpulan jeung sasaha aduh abi mah teu tiasa kempelan dari riweuh jeung riweuh we. Ku Allah diriweuhkeun tah hirupna. Abi mah serba kekurangan wae. Abi mah senang barang dah kurang wae, padahal mah cukup sebenarnya mah dikurangkeun ku Allah. Ulah gabah kade. Padahal mah hak bantuan Covid itu untuk orang yang berhakna, anu bener-bener kekurangan, anu bener kena dampak tina bencana Covid ieu. Padahal mainnya berkecukupan, padahal mainnya hidupnya cukup, padahal di mana aya kunaon ngawak-wak mainnya di medsos, bahwa mainnya teu kabagean, mainnya riweuh, wah segala macamna. Mainnya hayang segala macam. Padahal Allah mere teh moal mungkin pahili. Hati-hati tah. Saha jalma nu ngarasa riweuh diriweuhkeun, ngarasa sibuk disibukkeun, ngarasa sangsara disangsarakeun ku Allah. Masya Allah. Ya, muttafaqun alaih, hadisna muttafaq alaih. Walaqdul Bukhari, lafadz ka Imam Bukhari. Wallahu a'lam bishawab.